kupingkeun cek pepatah ma oge kudu semangat ari hirup mah kudu hampang birit ngarah babali milik jeung rezekina piceun ka era teh cika bite ngarah babari milik rezeki teh era mah tutupan we ku nyiru ieu kupingkeun nya abi ayeuna erek ngabahas anu sok ngainfo kadang orang luar teu wau salam kenal assalamualaikum atawa how are you bahasa anu lain-lain kadang aya anu mere foto anu teu pantes lah percakapan anu teu pantes nya urang mah hoream ngabalesna lain nanaon sieun matak terjadi kesalahpahaman antara pihak nu lainna sabab urang mah gawena konten kreator ngabalesna oge lain dina balesan info tapi dina balesan postingan kolom komentar urang nu diposting ku urang bahasanana eta we ngabalesna konten-konten anu sehat di komenna komen-komen eta keneh kitu sesuai postingan urang ari anu lain-lain mah urang teh hoream sin terjadi kesalahpahaman tadi oge aya isu-isu orang luar negeri pamajikanana teh nanyakeun urang teu nyahuna naon urang bingung ngabahasna urang dibales kieu dibalesna teh urang mah mung aya kesalahpahaman da urang mah henteu sababari nga-unfollow batur lamun baturna henteu ngirim percakapan atawa foto gambar ngirim nu aneh-aneh ka urangnya geus we urang teh di blok daripada jadi pimatakeun tah kitu urang teh nya kudu bisa naon kudu bisa milah-milah da urang mah sebagai konten kreator mah panan kudu sehat-sehat kontena postinganana komentarna ngarah teh mata ngarugikeun batur pan eta sareun ceuk meta teh nya kitu we.